teu acan dikawitan, hayu atuh bantosan like. Dieu abdi bade macakeun dongeng anu jejerna Sasakala Situ Wanayasa. Mudah-mudahan ieu dongeng teh sing jadi panghibur kalbu pang beberahmana. Mangga urang kawitan. Sasakala Situ Wanayasa. Situ Wanayasa teh kakoncara minangka pangjugjugan jalmi pikeuniis jeung arulin sukan-sukan. Pernahna kiwari di Kecamatan Wanayasa. Ceuk carita kolot cenah asal muasalna aya Situ Wanayasa teh kieu. Baheula dina mangsa Wanayasa masih keneh jadi kadaleman kungsi aya halodo nu sakitu bangetna. Mang bulan-bulan teu aya hujan pisan. Sawah-sawah jadi angar. Taneuh bareulah. Kakebonan gararing. Atuh taya pepelakan nu bisa jadi. Kulantaran teu aya cai pisan. Ari nu jadi dalam waktu harita nyaeta Raden Arya Suryawinata anu katelah dalem santri. Kangjeng dalem meh unggal poe kalaporan ku rahayatna ngeunaan kajadian balukar halodo teh. Unggal poe aya wae kajadian boh nu maot lang layeuseun atawa rahayat nu riributan alatan parabot cai. Kumaha atuh mamang? Sugan mamang mah aya pamadegan atawa tarekah pikeun ngungkulan ieu kajadian. Cek dalam santri ka abdi dalem kadeheusna. Sadaya-daya nuju diemutan ieu oge walona bari tungkul ngahrung. Sugan mamang mah aya piluangeun tapi raku rek diantep wae mah. Cek dalam santri. Nu diajak nyarita kalah ngahulang. Salila-lila bingung kudu kumaha nyar jalan nyieun tarekah pikeun nulungan rakyat anu kagaringan. Dina hiji peuting dalam santri nyimpen. Dina impenana teh anjeunna kasumpingan ramakna. Pok sasauran. Anak King Suryawinata gerajuk-juk pangguyangan badak tingali kalbah kalerna didinya aya sumber cai prak pigawe ku hidep jeung rahayat Wanayasa. Cieun hiji situ pikeun panampungan tuluy kamarilekeun kasolokan-solokan pikeun nyanyian sawah jeung kekebonan nu kagaringan. Rengsek ramana sasauran kitu koreja teh dalam santri gugah anjeunna ngahulang salami-lami ngemutan impenan nu cikeneh ka alaman. Isukna bari dibarengan ku abdi dalem katut sawatara urang rahayat Wanayasa dalam santri ngajugjug ka pangguyangan badak. Sakumaha pituduh ti ramana tea. Barang nepi ka lebah dinya katembong kalereun pangguyangan badak anu garing teh aya taneuh nu rada baseuh. Siga-siga aya cayan tuluy ku dalam santri teh taneuna teh diguarkeun make rokrak nu kabenderain aya di dinya. Nya bae taneuh teh baseuh tandaning aya cinyusu di lebah dinya. Saenggeus tetela kitu mah rahayat obyag babarengan ngali taneuh nu aya cinyusu tuluy nyieun solokan pikeun jalan cai ti sumber cinyusu kalebah
pangguyangan badak. Nepi ka ayeuna solokan nu dijieun teh katelah solokan badak. Pernahna kaleren situ Wanayasa. Ari tempat pangguyangan badak tuluy di kali babarengan pikeun dijieun hiji situ keur nampung cai tina solokan Cinyusu tea. Kangaranan nyieun situ teu bisa anggeus dina waktu usah sakedeung. Tapi mang bulan-bulan dak puguh zaman harita pakakas anu dipake nyieun situ teh basajan pisan kayaning pacul jeung balingcong. Hanjakal dina mangsa rahayat Wanayasa kerempug jungkung gotong royong babarengan nyieun situ dalam santri kabujeng tilar dunia. Pikeun pangeling-eling kana jasana rahayat Wanayasa ngurebkeun jasad dalam santri di tengah-tengah situ anu ngahaja henteu dikali. Tapi mangrupa gunung leutik anu ayeuna katelah pasir santri. Lila ti lila rubah jadi pasir mantri. Legana situ Wanayasa baheula mah kurang leuwih 5 hektar. Kiwari mah paheuretan kulantaran kajadian alam. Malah baheula mah taya jalan gede siga kiwari. Pikeun ngahubungkeun lembur Wanayasa kidul, wetan, kaler, jeung kulon teh kudu ngaliwatan jalan desa Gandasoli anu parat nepi ka Banyuwangi. Saenggeus dijieun jalan gede anu pernahna kuleuneun situ Wanayasa kaya kaayaan jadi rame. Situ Wanayasa kiwari jadi salah sahiji objek wisata anu kasohor di Purwakarta. Dihaturkeun sakieu ti abdi di sanes waktos tepang deui di carios nu sanes. Hatur nuhun kana tos nonton, tong hilap like, comment, share sareng subscribe. Bobot sapanon carang sapakan Deda Agung cukup lumur Jembar Panghampura. Koper wadah kaos bermios. Sampurasun.